Reka mana, Cek? Ceh Haji. Cek Haji. Iya, reka belanjakan duit. Ngarah tengah hunyur teuing we atuh ceh di imah. Atuh ngarah tengah hunjut mah teueun we di, Bang. Jadi balanja teh make kartu ngarah praktis. Praktis? Nganda eueuh mah teu boga nya. Arek Cek Haji. Rek nyiun ke rekening mah. Ajang naon muka rekening ge. Ari duit aku sakitu-kitu nama. Duit sakitu mah atuh selapkeun we dina kutang. Rek balanja naon Cek Haji? Rek beli emas atuh. Sakitu emas geus loba oge Cek Haji mah. Kendai atuh, ari loba emas mah atuh loba piliheun. Teu cara ece, make emas teh kudu eta we hungkul. Ini kagis pinuh ku daki. Ah, ieu mah tamat teu make we atuh Cek Haji. Ah bener. Ari make emas mah ieu najan sagede ramat ge teu katempoting balangsakna. Cek Haji, alus ih eta tasna. Meni mengkilap. Nya alus atuh da ieu mah mahal. Tuh, tingali dicabak lagi meni leuleus ieu mah jiga kulit abdi. Mana nempo? Tuh, tingali tempo ieu mah geus mah lembut cerah deui ce. Ih heueuh nya. Sok make naon, Cek? Sok make body care Tiraina Raya. Ini adalah serangkaian body care yang bisa membantu mencerahkan dan juga melembutkan kulit kamu. Terdiri dari body scrub, glow underarm cream, dan day and night drying lotion. Ini dapat membantu kulit kamu agar tampak lebih cerah, serta dapat merawat dan menjaga kelembapan kulit kamu. Dan untuk glow underarm cream ini bermanfaat sebagai pencerah, sekaligus dapat menyamarkan noda hitam di area lipatan-lipatan kulit. Dan untuk body scrubnya juga mempunyai berbagai macam manfaat. Yang salah satunya dapat mencerahkan kulit serta menyamarkan bekas luka. Cobain yuk. Untuk produknya bisa dipesan melalui official online store Rayana Raya Beauty Care. Ce, eta mati baju meni sarua jiga nu abi. Wah, saruanya? Meni sarua jiga lap nu di imah. Ayo ace. Duh, bangun make HP anyar. Nya, Cek. Ce Haji. Cek Haji. Tah gitu atuh. Najan jelema teu boga ge kudu aya kamajuan. Dah HP murah, Cek Haji. Heuh, apal abi ge. Da mun hayang jiga abi mah atuh mah kabedag ece mah. Dia mah menang nganyuk deh. Bakuna da. Ari jelema nu teu mampu masuk ngahutang. Terus di mana, Cek? Cek Haji. Ah, kuda gede gue ieu mah ce. Nah, haleumpang. Sakali-kali we atuh ieu mah ce. Da bosan geuningannya naik Lamborghini wae mah. Nah, bari jajan atuh ke Cek Eti. Ngeunah heg cimplungna. Pernah meuli abi ge. Bau naon ieu teh? Bau miskin. Ari eta biasa halus. Nu abi, Cek. Beas murah. Abi ge sarua da sok meuli nu kitu. Oh, Cek sok meuli beas nu kieu. Oh sok. Tanya nanti taruh yang ngadahar beas nu kieu, Cek Haji mah. Ada linyang di dahar. Nah keur naon atuh? Keur para bahayam. Ayo. Cek Haji, abi rek ngondang. Nah, aya nu daekeun kitu ka maneh. Geus aya modalna. Ada malah ramean, Cek. Ce Haji. Nya, Cek Haji. Tek walimahan we hungkul. Nyakeun bae atuh walimahan unggul oge. Nu penting mah berkah salamat we. Darek nurutan pesta jiga abi kamari mah atuh ece mah moal mampu. Arah teu lelengohan we atuh ieu mah. Heuh bener. Ari boga pasangan mah ieu hirup balangsa kae anu maturan. Lain eta rek rarabi. Eta leungeun meni ronghod kitu. Ih garila. Rek teronghod kumaha tuh da Cu? Pagawean lagi kur ka kebon. Diurus atuh perawatan. Nyararah duit, Cu. Mahal. Yeuh, di Cianjur aya salon nu berkualitas jeung hargana ge terjangkau pisan. Di mana? Di Kintan Beauty Care. Ayo berangkat itu. Tah, ce di dieu tempat perawatan nu berkualitas teh. Dia tempat ngarawat awak mah ce. Oh, tingali tapi teu bisa ngarubahna si euceun nu balangsak mah. Ayo ce. Har, geuning marewat teh keur perawatan di dieu. Ningan sok perawatan di dieu. Geus ngalangan abdi mah ka dieu. Matak banget ke telat glowing abdi mah. Di Kintan Beauty Care tersedia berbagai macam perawatan badan yang sangat kamu perlukan untuk memanjakan diri. Mulai dari body treatment, hair treatment, facial treatment, nails treatment, dan juga lash lift dengan harga yang sangat terjangkau. Tempatnya juga super nyaman dengan desain yang mewah banget. Dijamin kamu pasti betah deh kalau treatment di sini. Alat-alat yang digunakannya juga sangat lengkap dan juga super canggih. Kalian wajib nyobain nih treatment favorit Marimar. Treatment ini bisa mengubah kakimu yang roromehun menjadi glowing seperti ini. Pokoknya kamu akan mendapatkan pelayanan terbaik dan juga memuaskan. Tuh, tinggalin kukur lagi meh harerang gitu, ini mah halus. Mah era kayak sesalaman jeung tamu teh. Tapi da sigana mah jadi kami na oge. Naku naon gitu. Calon oge nu bogohan jeung Marimar.
Cek. Ce Haji. Nya Cek Haji. Mangga kalau kan. Oh iya, kan baik kalau lotor. Wios kotor mah. Eta acan disabukeun ieu. Ain suku eta imah eta nu kalau lotor. Nya. Aya naon atuh Cek? Ce Haji. Nya Cek Haji, aya naon mereka dia? Iya, abi teh rek ngondang rek aya acara syukuran di imah. Syukuran naon Cek Haji? Syukuran, abi tos kapeser di mobil, sakalian di jakat. Oh, atuh ada rek jakat mah orang anter-anterkeun nya. Kayak dibantuan nganterkeun anak ku abi. Ulah teu kudu, sinadarana datang we ka imah. Nah, hah? Ngarak katarampoeun mobil anu kumaha. Heuh nya. Tangke eta pangmasakeun nya. Masak? Masak cai dan olah naon geus aya koki. Hoream eta ibu-ibu mah sok baraoke sang ih lujit. Oh, nya atuh. Kin abi dongkap ka ditu. Ulah henteu pokona namanya teh sabab eta mah kan jelema teu boga. Bahkan ku abi anu diondang nih jelema balalang sakungkul. Naku naon gitu. Asok resep abi mah kadatangan jelema anu teu mampu teh. Nah, Asa jadi pangbeungharna. nuju naon, Cek? Ce Haji. Oh, nya. Cek Haji nuju naon? Ieu nuju niis sahara redang. Nah, harudang make baju kanel atuh. Da ieu mah bajuna mahal atuh ce. Najan kandel oge dipake nama tiis. Oh, heuh nya. Eta mah acungna teh serba 35 nya. Nyaho abi oge. Ah, dan ajan baju 35 oge genah we ning dipake nama. Kitu, nya da eta mah pantes nganggo acu kitu mah. Jalan teu mampu mah nu mahal. Kan hoream we. Heuh barina lah teu kudu ce. Da moal kabeungetan euceung nganggo nu cara abi mah. Euceung rek ka mana tuh ayeuna? Rek ka pasar, Cek. Ce Haji. Heeh, Cek Haji. Rek nukerkeun emas. Segala dituker-tuker atuh ce. Tah jiga abi ditambahan. Pegat, Cek, tali kongkorongna matak ditukerkeun teh. Bakuna ce aya nu murah masuk gampang pegat. Abi masuk bingung da ari make emas teh. Nah, make bingung. Bingung make nu mana? Coba teuing ce. Oh, Ayo atuh nyimpang heula ka bumi. Iraha deui euceung nincak imah badag model kieu. Ece kita rangannya enggak imah abi? Hampura lain teh hayang nyimpang ka imah euceung teh. Terus kunaon atuh? Tutuman asup ka imah segede kuwuk teh. Nah guys, urang teh nanti keur jalan-jalan jeung si Mama Rimar. Mana aya nu warau teh di dieu jeung si Mama Rimar tuh. Nanti kurang dibawa ke pasar malam di dia mumpung keur aya pasar malam. Tuh resep tinggali di dieu teh aya ieu tukang gurita, aya sagarupa pokona mah hayang naon sok emak ku uno dilaksanakeun. Pokona sok hayang naon oge emak ku uno dilaksanakeun ngajago teh ani. Rek teh bener si emak teh hayang sendal tinggal itu. Geus sendal teh mah hayang naon deui mah cek urang teh dibawa leuleumpangan. Cenah mama hayang ieu tah main ieu cenah geus gila inget baheula mawa incu cenah. Dieu tah kanu dieu. Kakak ini. Ayo kawan dong. Mayang kura-kura yang naon. Kita bikin romantis. Bikin paling romantis. Sambil bermain Nah lanjut orang rek naik permainan karena si mama ada mal mungkin naik permainannya macing diuk di dia enak uno rek naik ikhlas kora-kora naon ya guys tuh kararieu bukan apa-apa teu nyara lahonya. Tuh bari ujung awak bade doon guys kali mang mah yang make taraje orang mah naik tinggal itu geus siap si Arya si Fikri Paldu si Diwan alpa kabeh we tuh nara naiknya tingali wae kare geus bisa aduh Apal wae ih. Kanu wedding gua. tangannya sampai dong Tangannya santai, tangannya santai. Kali tarik itu pokoknya orang di tengah ujung enak loh.